jual HP teh kasih hancip ya. Lumayan keur mayar hutang. Jual lumayan ya. Ngabejaan urang mah. Maneh lamun geus gede ulah dai kos juga urang. Lain tanya naha gitu. Nah, Ripu. Maneh umur seberapa tahun? 10 tahun. SD keneh? Ayo rarai sama geus jiga kepala sekolah gitu. Lain nengir wel. Kebeneran Pak. Siap mana? Lain dek meuli HP. Ing melong heula tuh. Halus eta mah tuh wah, kata profil halus wallpaper na ge euy gambar awewe, ujalna temu. Sabaraha ieu teh? Bae 8 lah. Tok, sebar gua hade keneh eta mah HP-na. 800. Oh. Wani ada weteuh keneh ieu mah. Nya weteuh keneh tuh eta mah. Bae 600. Sok lah bae lah tuh. Nah, bubukan we urang mah. Ka maneh? Wani ya teh mah sebenarnya mah 600 mah. Urang teh wani pisan. Butuh iraha duitna ieu. Butuh ayeuna tuh keur mayar hutang we. Butuh ayeuna pisan duitna. Heeh. Ayeuna pisan urang bernama urangnya sarua butuh HP butuh duit butuh. Kabeneran ieu ojegan ge menang tuh ieu karungna ge weteuh keneh malahan mah. Atuh tong loba ngomong arek moal maneh teh eta HP. Pan jege orderan can menang jege ieu karung ge weteuh keneh tadi tita nariku teh tetulus. Kumaha lamun dicicil atuh ku urang sapoe 1000. Paling merenan 3 tahuneun 600 mah. Atuh 3 tahunan mah kaburu bijil dajal maneh. Ieu atuh Kebalik maneh mah ya. Kumaha atunya itu balik mah. Majar 3 tahunan kaburu bijil dajal. Hayang teuing mah HP lain paok sedeulekeun sia. Bi kopi mana bi? Oh, kana sakedap tolong taharkeun heula. Kopi naon aleut teh kopi susu? Kopi susu. Ya, siap. Pesan sakedapnya. Oke, mantap. Jeung ieu nya bi nya. Mangga sok. Hileud kuat pangarusak ieu kan daun. Hama ieu murid teh nya. Lalu pikir. Oi, si lain daripada ngurus jeruk tepuguk, mending panggilkeun HP sapayuna bae aing mah. Tadi ku aing buruhan. Naon merek nama itu teh naon? Oh iya Apple Cross. Apple Cross buru. Panggilkeun sapayuna. Nu maneh ieu teh? Hayang sabaraha? Si lain bebejaan sapayuna. Buru aing mah buruhan. Aing keur butuh duit pisan ieu. Buru-buru. Kasaha we lah. Eueuh minusan ieu. Mulpis yang mulus pisan pokoknya mah. Ai casana mana maneh? Casana engke nyusul di mah urang ke bawah biar rusuh. 600 lah. Baik lah sok. Jang maneh bae 100 700 keun kurang. Eta urang neangan jelema urang tawarkeun. Cik buru kurang daguan di imah. Oke, urang ka imah. Sok buru siap. Bi naon ieu mah ongkoh kerupuk black tapi warnana bodas. Pan ayeuna mah teh diblekan, diplastikan jadi we bodas. Sok ketuang. Oh, sugan teh tanda warnana hideung. Meureun we kitu mah tuh. Tok. Eta mah Aing teh urang aya perlu euy. bunga Rek ngajual HP. Tah halus keneh. Apple Cross. HP naon tadi? Paper Cross. Oh. Ambung urang mah ben kieu mah hayangna HP Mito Master Limbad urang. Ame aya nu nagih teh teu bisa ngomong. Nu kumaha ieu maneh Mito Master Limbad da eueuh
alus nu kitu emang nih Apple Cross. Engke casana nyusul. No minus pokona mah. Tuh anu si master makan aya digit di dieu teh nya pamencetan ieu mah naon ieu mah kaca hungkul kabeh. Maneh mah euy. Ongkong apal kanu HP tapi teu bisa tuh kari kieu. Aduh alus Maneh teh kudu dipencet-pencet. Hayang sabaraha maneh? 700 lah baik. Engke casana bawa di imah. Mahal. Urang maneh meuli na 1 juta eta teh. Dus aya keneh di imah. Daripada ku batur lebar. Mahal sakitu mah. Urang boga duitna teh sakitu. Naon ieu HP? Ieu da teu butuh urang mah. Teu bae lah saayana duit maneh we ieu sabaraha we. Bae urang mah. Bubuhan ka babaturan. Pokoke kumaha maneh sabaraha ieu bawa HP mah. Kayak casana bawa we. Anya urang teh angga duitna sabaraha jadina ieu boga urangna sabaraha. Urang bogana dua-dua ieu pokona mah ieu. Baik lah sabaraha we keur butuh urang. Dua-dua ieu. Nu ieu hiji, dua. Ieu hiji, dua. Pabogana sakitu juga mana mah indit. Deal berarti nya Sasana jeung dusna mana? kayak bawa ka imah urang peuting. Awas mun manehna eueuh. Aya urang tar ka mana. Nuhun deuh. Pejug balik teng ieu bawa casana engke ka imah urang. Ieu minta hiji lah. Si koplok. Geus payu. Ieu deukeun mana tuh? Payu na tengan dua-dua da cek maneh pan sapayuna cenah. 202.000. Heuh. Tapi iya aya 205.000. Da dileuwihan ge teh ku babaturan urang. Iya mana otos 5.000. Ieu sesana jang aing. Kurang kene 5.000 mah urang jang meuli obat ieu hileud dinu jeruk kayak maneh. Geus gararing da urang. Orang ngerecehkeun lah. Uji gak tuh, kurang tungguan di mana? Ade aya kameraan hareupna euy. Halus HP. Murah di sakieu mah. Tok. Eta juga HP urang HP urang naon? Eta. HP urang naon? Heueuh eta mah HP urang. Leungit di imah HP naon ke jeung HP urang? Bener HP urang. Iya foto urang. Lah, udah saha gini eta fotona naon kamera eta mah. Kamera naon? Kamera anu ieu mah keur disewakeun. Yuk. Ningali nya. Tuh. Anger eta mah HP urang eta mah beda tuh. Urang mah mangnya aslina ieu mah nya meuli dieu da kerek bieu pisan dua-dua. Itu saha maneh meuli eta? Aya babaturan nu ngajualan. Ngandus jeung naon ieu teh? Panyambung ieuna casan. Sasan. Encan dibawa ku urang. Itu saha nu eta ngajual ka maneh eta? Aya babaturan. Udah geus jadi milik urang, da geus diduitan ku urang. Saha tuh ngaranna? Tuh si Menon. Si Menon. Si Menon. Yang heula tuh man. Kayak kurang ngecehkeun heula lah pokona mah aman duit mah di urang. Kalau euy, kalem pokona mah dilecehkeun biasanya di dia ya sih panggil sih daripada aing gitu. Non. Mana dia dia naon non? Mana tadi saya ngejual HP urangnya? Kenaon? Dia sama nih. Naon man? Mana ngejual HP nya kasih laptop? Teuing dah tuh. Orang tadi panggil di warung si laptop pakai HP urang man. Iya bang, ngejual HP gerak we tuh man tenggelan di mah. Orang tenggelan ratuman budak teh. Ayo bang bantuan man.